pusing aing ya. Jangan curhat ke mana? Jangan pemajikan teh curhat ke saha ya. Kebenaran. Dinya aya si Ieng ya aing curhat ke si Ieng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebenaran euy. Keur naon di jero wae? Cager. Alhamdulillah. Keur kieu please euy. Emang mah Curhat naon ieu teh? biasa ya. Kurang teh hirup teh ngalengoh wae euy. Bah tengah ngomong mah urang oge tengah ulang teh mikiran eta sarua. Mikiran bingung teh wajikaneun. Jadi si RT aya loba di si RT cenah. Jadi itu. Oh. Sugan urang sampun ka si RT bah. Nah, sugane kan itu mah. Asuhan teh ieu wae nu mikiran kata abang sama wae itu tadi ngahundak sare lagi bingung Kieu we lamun aya dirinya heula ka ditu. Ka si RT heula nyamperkeun. Si RT nyampurkeun. Tan lamun aya ya udah kerjaan kurang. Kerjaan. Siap. Gitu. Sugan we. Jodohna di ditu. Tak itu bah orang teh nu bilang bae lu beunghanya ngebager-bager atunya. Tah eta. Ayo beunghar mah urang teh sarua urang geus mah teu boga kinya. Eta satara jeung urang we, nu penting anu nyakeun ka urang. Tak itu terus gila ye ngalengot teh geus 4 tahun. Ari kalau ngomong dibejakeun mah urang cicing wae teh aya sare jeung sakaya we pusing lah. Terus sarua wae usaha henteu. Boga pemajikan bingung ye. Heuh tah ieu kieu urang sugan di CRT aya. Sugan CRT bisa ngajadukeun anu rada wajahna lah gitu jeung kehidupan urang. Bisa betul-betul ka urang. Bener. Tak kita tuh banyak. Gitu we. Kawan tak urang CRT ngobrol di abah ulin. Ya lamun siap. Pak teh jalan Ayo. Nah itu. Oke manganya. Ayo, Sip. Sip. Alhamdulillah ya. Ya info ya di Pak RT sana. Ari cuplis budak saya aing nya bener nya hanggeut tah kalau si RT teh aing. Sarana nyapun ka si RT teh ada cuplis Kudu istiar ieu mah ulah cing wae euy. Moal cing mah moal bener ye. Udah gimana informasi ka cuplis Di mana ieu masih RT teh euy? Jauh cina. Jualna aja jelema rek nanyakeun heula. Itu aja suka nih daerah rezeki ngaran lagi da istiar mah kudu. Di mana nya? Oh, lah, kenal dah? Biasa nih is. Ini hari batur baru dak lah. Baru dak aya tadi mah ke tukang. Kamarnya Tuh kan itu dua tukang. si kentung, si anda, si tapi kuli. teh ke mana-mana tak apa. Oh kan juga tarukang. Tukang. Bener teh ada kurang punya nak. Siap. Saya ngopi. Biasa nih is. Siap. Siap kau nya. Oke siap. Siap. Ya. Oke. Gimana si baru isi masih RT ini ya ngasuhin aja lama dia kali biar tahu batur balas ya hidup gimana baru belakangnya Oh, nah dia tarik isnya. Daripada aprak-aprakan orang mending santai. Jadi dia kenahan dia tempatnya banyak. Itu juga si Iyeng sorangan wae euy. Hasilnya, Yang. ya bro Ka mana euy? rek kulin bro Siga nu baringung. lain baringung jadi kieu itu masalah lama Asa masalah wae, masalah wae hilangkeun. yo ayeuna ku ana diberi uang makan didinya duaannya Uang makan naon? orang boga kahayang Naon kayangnya? di kieu pokoknya uang makan kan diberi Gampang uang makan mah, ieu. Iya. Kayangna. kurang teh ngobrol jeung kitu hidup teh masalah tadi masih RT anak awal Pak terus yang itu lagi Urusan aja orang-orang rek mah. yang tadi ada bisa dukungan jadi orang kali itu siapa yang ngomongnya Sebenarnya tadi anter. heeh Ya kira ada masalah ngadukung mah sih ngadukung. Udah karekat. Ada urusan ngadukung orang mah daek bu. Kurang mah gernis di dia jeung si kengkung Koream. jadi sorangan we Sorangan. Sawewe mah jenuh teh lalaki mah yang kudu kumaha lamun aweuna pokohon ka urang. Lomba kami kieu mah gitu jadi jaga layak aya laki yang menikah dirinya ke urang jadi benar. Nyeri hati teh kudu orang mau pamajikan. Kata kasih kentung daekeun atawa ka aing. Arek kumaha. Kumaha meureun. Gater.
Nang sorangan. Sorangan we. Eta mah bae tuluy humpul ka di dinya. Nah, tuh. Tapi dukung dia minta ya. Didukung asli didukung. Geus kudu mara duit dia kudu mara duit. Ayo kita mah non. Soal mara duit juga bukan duit. Ya maksudnya boga mantunya aya we jeung ngarokok mah jeung ngarokok. Ya enak oh loba duit Kan nyalin kaya apa jadi perlu pengorbanan orang le. Iya, pengorbanan. Kalian nyokok ke orang. Orang mereka kan orang. Oh kayak gitu pengorbanan kayaknya. Sogok bae. Ya, nuhun nih Pak. Ayo, Nuhunnya orangnya lancar. Ngatur Sogok we. Ya. Yang tinggal lah. Kepala gitu. Oh bener. Kalau kena antepun lah. Diantar. Aku mau bawa ke orang itu. Kalau kena antep sorangan. Bener sorangan. Kumaha kabar teh? Oh, itunya bisa masalah awet ya. Lu kalau di imah teh jeung ya. Lain please jadi kieu. Kurang teknik tapi efeng tapi ternyata bohong, saya mah awet. Ye, atuh si RT teh gede bohong. Itu bobo aja di daerah-daerah. Oh, gitu ya. Jadi awalnya teh. Pak, urang oge. Oh gitu. Kaja atuh kitu mah. Tuh nya. Orang nih nangani sorangan nah. Atuh, ayo siap. Bisa. Wah, lemok, ayo please, jangan ditipu. Padahal main awalnya mah aya. Halus aing asir benar punya tuplis. Daripada kasih tupliskeun, ini kesalahan tipu we ku aing tuplis mah. Tetap aing nih, penipu geus, aing kasih teh padahal mancan. Bisa tipu ku aing tuplis bok please aing. Din, kan hadang din cuacanya. Panas. Lain aing teh bogoh bararingung gitu. Penawarkeun awewe rana kasih ieng islilah cuman anu dimaksud beda kurang mah ada nana aja lain wewe hanya ayah wewe baca di bejaan di bangku ada isi ngamek aja bingung pun jadi mana datang banyak ya sebangsana lah sebangsana tim aing dah Oh, madu. Tawarkeun. belum tanya ini dan datang kemana weh Ya, saya kebenaran. Enhun Iya, 4 orang nek janji RT teh anu mana nawarkeun ka urang teh. diuk Iya, nawarkeun naon masalah awewe teh nih. oh aya tinggal ka ditu Di belah teh jangan tungguan tidak cicing heula tenang sabar urang teh ngomongkeun si Otim ngomongkeun masalah awewe eta geus dibahas dia teh cicing teh informasi teh aku saya enggak kurang teh. tapi nek narima saya aku mah ieu teh Aya nya halus sih barang nama halus nya halus barang nama Tim montok. pokoknya geus aya di ditu di mana di mahan Oh, yang abah ieu. Cocok. jadi ieu har maksudna kan heuh tadi nama da mah itu da nyetimnya nu diomongkeun tadi heuh da urang teh aya harnya yang cewek tempo jenis jeung teu nama resep jeung teu nama Barangannya dumuknya. ya heuh ratu kedeung ada dah syukur Harapan teh gede. Panjanya. Bagja tenang sampai meh datang kan itu urang telepon lagi mana bener teh. aya eueuhna ya aya biasa aya di imah Ya gimana? ya si urang Telepon lah. tenang dong oh nya aya oh di kanak keneh oh nya iya kayak anu nek balik kadinya nya kayak anu nek balik kadinya nu ayang amprok cenah atuh iya babaturan sok kayak kenapa balik kadinya lah aneh Ngomong-ngomong kadang gitu. ya aing nelpon ka jelema nu nek didatangan ka ditu Kadang ngomong-ngomong domba gitu. nya dong mah di kanangna Kok gua ada dikawinkeun kan dong. Artinya aing mah moal ngaheureyan nya ayo urang sampurkeun Aduh sing gerak. Ada ayo. bawa mah Ayo siap. siap adu Oke, yuk. Aduh. Ayo. Dengan bud dia. aya Mulai lah, ayo mah. ayo tungguan tuh pokoknya Montok. naik mana naon ya emang tahu si Donok mah di ditu lain mumun si Denok nya
Oh hai. Ya, Iyeng. Makan ya. Jauh kan? Dari kota. Nanjak mudun ya. Pengorbanan. Udah berkorban. Tang, deket aja nama Yeng. Deket tuh aja jalan mana sepega. Kak, Berte. iya biasa naik nempuan si Denok teh ya. Oh, barang. Oh, barang. Aya barang mah beres. Pokoknya Nu bogana. Oh, bapak bukan. Heeh. Nu bogana nya. Amun barangna tuh itu tuh. Anak Nah. itu. Itu tuh nu montong si Denok tuh. Itu nu gede. Tapi, anu di enggak orang kan teh. Heeh, aing teh kagok, Jeng. Sebenarnya kagok enggak bohong jeung si Odin geus ngomong. Aing ngebohong si Ieng. Itu bener abong di atuh. Aing mending atuh harapan tuh. Siapa? Kawin yang domba Pak. Maksudnya yang gini jual geus ya. Aing kagok Aing ngebohong. aing cuma duit saya ampun. Bae lah. Nah, ngomong ka dia weh. Ya, Bang ari akang sarua. Bukan mangga. ada abis mah ditelepon lagi aya domba eueuh nya aya domba mah. Di abong Apa domba? balik tim. Ayo. Anaknya 3. Saya Ah, urang mikir. Bade. Orang pangka gitu. ye 3 anak mah. Mikir-mikir ulangnya. Oh, siap. Sugan trek meuli domba. RT goblok aing kamak. RT sugan heuh nyobrol aing kasih cuplis ke we aing. Aing moal-moal gaya kieu mun kan dia capek-capek jauh-jauh nayak.